Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi nyuwun hapunten Bapak Kepala Sakola miwah Bapak Guru anu dipihormat. Anu kusim kuring dipikahormat nyaeta para tamu undangan, para wali sareng rerencangan sakola anu sim kuring dipika cinta. Langkung ti payun hayu urang sanggakeun puji sinaring syukur ka Gusti Nu Maha Suci. Anu parantos maparinan kasehatan jasmani sareng rohani dugi ka danget ieu saderek sadaya tiasa ngaluuhan uleman sim kuring dina acara perpisahan SMP Negeri 9 Cimahi. Kadua, mugia salamina salawat salam mugi tetep dilimpahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi acara perpisahan SMP Negeri 8 Cimahi dikawitan anu kumaos basmalah bismillahirrohmanirrohim. Mugia Allah maparinan kaberkahan supados ieu acara tiasa lancar tur lengkap. Ibu Bapak Guru rerencangan sareng para tamu undangan anu dipihormat. Abdi seja panata acara ngahaturkeun nuhun sateuacan kana pangemut-emut kana acara anu parantos kacatet ku panitia. Pertama bubuka ku baca basmalah babarengan parantos dilaksanakeun. Kadua, laras bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nu katilu, acara salajengna ngarespon diantara ti Bapak Kepala Sakola. Nu kaopat, tanggapan wacana ti siswa kelas 8 jeung patalina respon wacana ti siswa kelas 8. Panutup jeung doa nyaeta reroncening acara pamungkas. Anu dipika hormat para bapak miwah para hadirin anu dipika hormat. Ieu acara perpisahan murid kelas 8 siang atau peuting dina waktos ieu kanggo rerencangan acara salajengna nyaeta maos ayat kursi Al-Qur'an ku para remaja ilmus anu geus ditangtukeun pikeun minuhun tujuanana dina spasi jeung waktu. Sakitu saeurna acara perpisahan kelas 8 nyuhunkeun dihapunten upami aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.